Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng sim kuring Putri Nur Solita dina acara Warta Sunda. Sawatara ngeunaan informasi pencabutan tiang pancang Cibeet dinten Kamis 28 Januari 2021. Disiarkeun di Breaking News. Di pikat terang, yen sisi Walungan Cibeet, Walungan bakal dijantonkeun proyek Taman Cai Dwi Sari ku anu Gedu Bumi. Dina fase kahiji, tumpukan parantos didamel anu nyandak wates Walungan sapanjang 30 meter. Selain di tempatna, henteu dina wates lahan anu kawasan atanapi dipiboga. Pawangun tumpukan dina awak walungan henteu ngagaduh idin pamanfaatan rohangan. Numutkeun Perda Nomor 12 Tahun 2011 ngeunaan rencana tata ruang daerah RT RW Kabupaten Bekasi. Eta dimaksudkeun pikeun perbatasan walungan sareng tataneun lahan baseuh. Pasaribu hoyong nyiptakeun padamelan nyayogikeun kasempatan pikeun jalma-jalma bisnis. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku sim kuring kapayuneun pamirsa sadayana. Wilujeng patepang deui di lain waktos. Sim kuring Putri Nur Solita munggaran amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.